Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangu di sarang simkuring mang nanangnya. Urang ngadongeng dieu, mang bade ngabantu jajar carios enggal dina carios Mustika Careuh Bodas. Ieu dongeng teh karangan mang nyalira sok sanaos dongeng basajan malah mandar janten hiburan. Atuh kabaraya anu satia manco di mana we ayana. Mugia sadayana aya dina kasehatan lahir sinterangan batin dilalancarkeun sakala rubinanya tong hilap dirojong ditaroelat tombol subscribe. Atuh manggeng kalintang nuhunkeun pisan karo parantos like oge komennya. Mangga mitra, supados teu jangkolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun kumaha ieu carita Mustika Careuh Bodas. Sok kaparayun sadayana. Di wewengkon anu pernah nanti disisieun Gunung Cakrabuana aya hiji kampung anu dingaranan Cipicung Girang. Di eta kampung teh aya anu aheng. Da eta cenah sok loba careuh ngan aneh lain careuh biasa ieu mah, tapi careuh kajajaden. Anu ngawenehankeun mah cenah eta careuh teh matana kulilap ngempur beureum siga sagah. Buluna bodas bersih semu herang. Caturikeun harita teh pas malam Jumaah langit baranang kulintang. Bulan nebongan ukur sapasi. Harita pas malam Jumaah langit baranang kulintang. Bulan nebongan ukur sapasi. Si Jamal budak rumaja urang lembur anu kemejeuna beleka santeng. Gawena teh ukur ngadol we ulin ka sisi lembur. Da kitu karasepna. Resep neuleman perkara anu dianggap teh aneh, teu boleh gede kapanasaran. Teu ieu sieun nu ceuk batur mah eta tempat teh sanget tempat angker. Tapi ceuk si Jamal mah cenah tahayu. Si Jamal peuting eta teh keur mapai-mapai sisieun sawah leumpang we dina galengan. Make sarung dikongkoyangkeun bari mamawa obor atawa oncor. Cek aki empud mah cenah lebah dieu yeuh. Eta careuh sok nemonganna teh loba anu ngawenehankeun. Waduh. Wah naon geuning eueuh sok sia careuh. Gare nemongan euy, aing mah panasaran. Cik si Jamal kituna teh bari leumpang we ngasruk ka jero kebon nu loba tangkalan juang. Tapi sakitu sombrana oge nangtang. Geuningan eueuh naon cenah. Si Jamal teh atuh beki cangcaya boa-boa ngeunaan careuh bodas di eta wewengkon teh ukur dongeng. Ukur carita wadul wungkul, ukur tahayul sakadar carita anu direka yang nyingisieun urang lembur cenah ngarah teu warani nyaba kalebah dinya. Basa si Jamal keur jongjon najongan tangkalahan juang. Ceulina teh mani curingah lantaran kadenge aya sora anu kerkeran. Si Jamal teh mani leuwas kepeg atuh jantunga teh jiga rek murat. Sabot keur curang cileung nitenan kasebeudeun eta patempatan. Bari neang sumber sora teu kanyahoan ti jero rungkun manjah teu aya nu kaluar. Gaceleng corelat celegedeg aya nu bodas ngajirim. Naon sia teh euy? Kelenci naon ieu teh? Ku si Jamal teh laju ditelak-telak teh lalain kelenci geuning. Katempo panana hurung semu beureum siga saga. Ajiga aya seuneu anu hurung dina jero panonna. Boa-boa eta teh cenah careuh kajajaden. Alah, boa-boa itu careuh. Cek si Jamal gugup.
Laju wae atuh unur-unuran bener wae nu kaluar terjalian di careuh bodas. Si careuh laju ngadeukeutan maju ka hareupeun si Jamal. Tapi si Jamal masih kena aya kawanihan teu nepikeun ka ngejat atawa lumpat. Careuh teh beuki deukeut puguh atuh beuki jelas ka ayana teh. Careuh teh buluna bodas bersih semua herang panona ngempur hurung. Nah bener. Ieu teh careuh euy, ulah jeung sieunan sia. Aing mah moal sieuneun. Basa dikitukeun eta careuh teh nembalan bisa ngomong cara manusia. Najan sorana leutik tapi eces. Hei budak wanian, saha ngaran maneh teh euy? Aya kuludeungan sia. Wani-waninya baka ieu patempatan. Kapan nu sejen mah eueuh nu wanieun atuh euy. Ngaran kuring Jamal. Eleuh. Nah sia teh geuning bisa ngomong euy. Nya heueuh atuh aing ge bisa ari ngomong mah. Nah rek naon maneh teh datang ka dieu? Ngahajawe aing mendatang ka dieu teh euy. Arek neangan careuh. Hayang ngabuktikeun cenah di dieu teh aya careuh bodas anu sok disebut careuh Kajayaden, anu cenah mah sok nemongan, malah sok nyingsieunan urang lemur. Aing mah teu rumasa sok nyingsieunan. Meureunnan eta mah pagawean rahayat aing. Buku ge aing nemongan ka maneh teh ieu teh teu kahaja deuleu. Teu kahaja kumaha sia? Puguh ge aing teh mani reuwas. Nya hampura we bisi maneh reuwas mah. Teteh lah ditingali ku aing teh maneh teh jalemana jujur jeung bersih hate. Teu rumasa uing mah jelema jujur jeung bersih hate. Nah maneh buat bisa ngomong kitu euy. Ulah aneh lantaran panempo aing mah beda jeung panempo manusia. Ku aing katoong maneh teh jelema jujur, jelema bersih hate, jelema anu teu neung ludeung boga kawani. Saenyana maneh teh kudu apal aing pangna kaluar nembongan teh puguh ieu teh sasat keur udag-udag. Aya jalma jahat anu keur mikahayang kana batu mustika nu dipimili ku aing. Kabenaran aya maneh ku kituna aing teh arek nitipkeun ieu mustika. Rek nitipkeun batu mustika. Bener teu salah. Lantaran ieu batu mustika teh bakal jadi rebutan jalma loba. Lamun ieu mustika nepi ka ragrag ka jalma jahat, bakal goreng baru karena kampung Cipicung Girang bakal jadi tempat banjir getih, bakal jadi aya balai gede. Basa ngadenge caritaan eta raja careuh puguh wae atuh si Jamal teh mani ngahuleng. Nah mustika naon cenah beti parabutkeun ku jalma loba. Malahan mah kiwari teh aya jalma jahat anu keur ngincer-ngincer mikahayang eta batu mustika. Sokomo basa ngadenge lamun neusik eta batu mustika ragrag ka jalma jahat, bakal goreng baru karena bakal aya balai gede, bakal aya banjir getih. Puguh we atuh eta si Jamal teh mani sieuneun. Ai nu bener sia careuh. Sia montong nyingsieunan, montong ngabohongan ka aing. Ih, aing mah teu ngabohong sia Jamal. Pokona maneh teh kudu daek narima ieu batu mustika. Maneh anu bakal bisa nyekel ieu batu mustika, ulah nepikeun ka ragrag ka jalma jahat. Maneh kudu bisa mertahankeunana. Basa cacap cacarita kayaan teh ngadadak pikakeungeun. Dak dumadakan angin mani ngaguru. Kadenge pating saleor nebakan ada tangkalan. Patingal atuh tatangkalan teh mani pating pelenoy. Barijing aya anu ngabarasat kawas kilatan semu beureum kaluar ti sisieun leuweung. Puguh we atuh eta si Jamal teh mani reuwas. Sakomo basa nempo si careuh oge jiga anu sieuneun. Alah, nah aya naon euy? Mani pikasieun jeung pikageungeun kieu. Cilaka. Anu ngudag-udag aing geus datang. Jalma jahat nu ngincer-ngincer mustika aing. Eta jalma teh lain jalma samanea. Boga ajian sabalangit. Kukituna sia kudu ati-ati Jamal. Si Jamal beuki penasaran. Ai kitu ku tante. Kudu kumaha teh aing? Tenang cicing Jamal, ulah sieun. Aing bakal marengan sia. Ieu mustika baris dititipkeun ka sia.
ulah nepi karagrag kalengan jalma jahat jelema anu sarakah mustika ieu teh ngabuka lalakuan panjang pikeun maneh. Si Jamal teh ukur molohok bari merhatikeun ka cara anu buluna teh mimiti ngaluarekeun cahaya bodas. Dina kayaan kitu kadenge aya sora anu ngagerhem. Sorana teh satukangeun si Jamal. Kapanggi sia kurang ngajar. Tinu poek teh muncung saurang lalaki ciangkung gede. Make coba hideung pikasieun panona beureum siga geti karasa ku si Jamal aya hawa tiis anu minuhan sabeudeureuun eta patempatan. Sameme eta lalaki anu make jubah ngalakukeun tindakan careu teh katingali ngabelesat mubus asup kana jero dada si Jamal. Kayaan si Jamal mani pating galater katingali aya kilatan-kilatan cahaya anu pating gurila. Jantung si Jamal teh mani ratu tutunggulan hatena karasa ngaguru. Lalaki jubah hideung anu mucung tinu poek teh laju we hari tengah deketan. Gancang siapa serahkeun eta mustika ka aing deuleuh. Ceuk eta si lalaki si jubah hideung bari molototan ka si Jamal. Atuh si Jamal teh laju narik napas panjang bari pok terus nembalan. Kuring mah teu nyaho naon. Bieu ge careuh mubus asup kana awak kuring. Si lalaki si jubah hideung teh seuri ngagakak bari ngalengak. Pontong pura-pura sia oge mika hayang kana mustika cara deuleuh. Asok pasrahkeun ulah kadagoan dipaksa ku aing. Kuring mah teu rumasa mika hayang kana mustika. Datang ka dieu teh ukur hayang ngabuktikeun ngeunaan careuh kajajaden. Teu nyaho kana mustika. Kituna teh si Jamal bari unur-unuran. Mireungeun si Jamal teh kalah ka unur-unuran atuh si lalaki si coba hideung teh laju ngebutkeun dampaleungeunna. Wus, aya kakuatan tiis angin tiis mani nyelecep. Bari ti keung sila aya halimun anu nutupan sabeudeureuun eta patempatan puguhe atuh kayaan teh jadi poe. Rasakeun sia kurang ajar. Acian sabalangit patalungkas jero poek. Ceuk si jubah hideung ukur kadenge we suarana. Puguhe atuh si Jamal teh mani sieun. Inggis manehna teh ngaranapan cilaka. Lantaran eta lalaki nu make jubah hideung teh tangtu lain jalma samanea. Jalma jahat anu sakti mandraguna. Dina kayaan kitu aya sora tanpa katinggalan ukur kadenge we ku si Jamal. Kawas-kawas sora anu ngagerenteus sajroning hatena. Ulah sieun maneh teh Jamal hasok usikeun leungeun maneh. Gancang bari sebutkeun kalapatri cahaya wisesa. Cek eta sora anu tetela geuning sora si careuh anu tadi. Si Jamal teh teu talangke laju we ngabutkeun dampaleungeunna. Bari nyebutkeun kalapatri cahaya wisesa. Us. Parasat aya cahaya nu kaluar ti dampaleungeun si Jamal. Nyingraikeun halimun anu moekan eta patempatan. Bari jeung ngusir hawa tiis anu nyelecep. Balukarna nimbulkeun sora anu pating geleger pating jelegur. Geleger jelegur. Jika sora gurudug anu matak paur kadengena mata katorekan. Katempo si lalaki nu make jubah hideung teh mundur salengkah. Panonna mureleng bari cacarita sorangan. Jadi eta mustika teh geus ngahiji. Teu sangka eta budak teh ngajodoh jeung eta mustika. Cilaka kaya gitu mah. Cek si jubah hideung laju ngebutkeun di dampaleungeunna. Wus aya kakuatan tiis anu nyelecep. Si Jamal teh ampir-ampiran we rag-rag kadorong ku kekuatan anu kacedarongkana. Lah cilaka euy careuh. Kumari geus kieu aing mah bisa ngalawanan eta si lalaki si jubah hideung. Eta geuning pohara saktina euy. Enya cilaka. Leuwih hade ge maneh mundur heula Jamal. Sia can boga tanaga anu cukup pikeun ngahijikeun jeung kakuatan mustika careuh. Acan sapinuhna gumulung. Hayo lumpat ka kampung Cipicung Girang tepungan Aki Samad. Eta Aki Samad teh hiji-hijina jalema anu apal kana
kumaha ngaturna kana kekuatan ieu mustika careuh. Eta Raja Careuh teu nitah mundur heula saeulanan mah. Lantaran kekuatan si Jamal teu acan cukup cenah. Pikeun ngayonan si lalaki si Jubah Hideung kudu sagancangna lumpat ngajugjuk ka lembur Cipicung nepungan Aki Samad. Ari eta Aki Samad nyata saurang jawara kolot anu geus ngasingkeun diri. Manehna teh milih nyamunikeun diri we cicing di sisieun lembur. Nyata di hiji hunyur anu arang langka ka sabaku jalma atawa urang lembur. Hiji tempat anu sok dipake cenah tapawe ku jalma baheula atawa karuhun di eta lembur. Atuh si jamaah teh geus teu loba mikir. Leuwih ngagajeleng ngejat lumpat ninggalkeun eta patempatan. Si lalaki si Jubah Hideung teh hanteu ngudag. Kan bae maneh teh ukur jeung ngeseurikeun. Kawan we sia kabur. Takdir anu baris ngajak sia datang deui ka aing. Pokona mah eta mustika bakal jadi milik aing sia. Si Jubah Hideung teu ngiles duka teuing ka mana. Ngiles teungit tanpa lebih, hilang tanpa karana. Caturkeun si Jamal terus lumpat sakalumpat lampet. Ngaliwatan rungkun sesalingkaran sakapeung mamana teh bari culang tireung merhatikeun ka tukang. Bisi-bisi eta si lalaki Jubah Hideung teh aya ngudag. Tapi barang diperhatikeun tetehna geuning cenah eueuh anu ngudag. Basa tepi kalebah pengkolan nu teu jauh ti sawah. Si Jamal teh rega-randeg bari ngatur hapan napasna. Nu geus katingali jika anu ripuh. Tanagana miti sudah awakna geus bulayaran ku kesang. Alah. Jadol teh. Awak milu mese. Tapi eta si Jubah Hideung teh henteu ngudag. Nah saha atuh jelema jahat teh? Aduh. Kumaha geus kieu yeuh. Ceuk careuh teh aing kudu nepungan Aki Samad. Tapi saya ingat aing teh kapan cenah Aki Samad teh geus tilem di eta hunyur. Kapan geus ngasingkeun diri. Tapi nah aing kudu nepungan Aki Samadnya. Masih aja keneh kitu Aki Samad teh. Tapi kapan saya ingat aing mah ceuk urang lembur, eta Aki Samad teh geus eueuh di kieuna. Malahan mah can aya nu kabejakeun anu ningali eta Aki Samad. Ayo gancang tepungan Aki Samad. Manehna teh jawara kolot anu nyumput di dunia luar. Najan ku jalma biasa mah moal katempo, tapi masih kene aya di kieuna. Jadi Aki Samad teh masih kene jumeneng. Bener hante salah masih kene jumeneng. Cek tadi ge sok sanajan hante katingali ku panon jalma biasa. Tapi eta Aki Samad teh masih aya di kieuna. Hasok gancangan. Lantaran eta si Jubah Hideung teh lain ukur saurang. Loba anak buahna. Bisi maneh kacang kalak. Kapan mata kecilaka. Cek eta Raja Careuh nitah guragiru we ka si Jamal. Pikeun sagancangan nepungan Aki Samad nu aya di sisieun sawah. Di eta hunyur cenah Aki Samad teh masih jumeneng. Basa si Jamal harita ngareret kalabah gawir kepeg mani reuwas. Lantaran bener we anu make Jubah Hideung teh geus nemongan malahan malain saurang. Katempo aya duaan. Cilaka. Aing teh pada neangan pada ngubar. Kudu sagancangna naik ka hunyur. Montong lumpat sia. Hei, budak. Gancang pasrahkeun eta batu mustika euy. Anya sia, pasrahkeun. Lantaran eta batu mustika teh bakal kapemilik gunungan aing deuleu. Si Jamal teh mani ti beburanjat atuh lajueng. Lumpatna teh mani malateng. Geus kitu mah hanjat naik ka luhur hunyur. Jalma anu marake Jubah Hideung teh laju we nyusul arek ngudag. Ngan aneh, basa eta jalma anu make Jubah Hideung arek naik ka luhur hunyur.
dak numadak aya kakuatan anu kacidarosan jika anu ngahalangan we ngabalukarekeun eta dua urang jalma anu make jubah hideung teh pating jerengkang we jengkang kedebut. Aja ya. Aya nu ngahalangan si Jadol teh. Kumari geus kieu euy. Oloh, urang bulang we euy. Urang bebeja we. Parundungan urang. Teteh lah bener. Kapan urang dititah maestikeun hungkul. Nah bener eta si kurang ajar teh lompatna ka dieu. Lah bener geuningan. Lompat ka hunyur. Dua urang lalaki anu make jubah teh laju we cara rengkat. Geus kitu mangga balesat ninggalkeun eta sisieun nu hunyur. Kawasna bae anu duaan teh meunang parentah. Pikeun mastikeun ka mana cara lompatna eta si Jamal teh. Basa Inggrisnya lompatna ka luhureun hunyur badi antep we. Lantaran eta nu tadi nu make jubah hideung teh boga kayakinan. Najan kabur ka mana wae cenah hiji mangsa mah eta si Jamal teh bakal adu hareupan deui jeung si jubah hideung. Moal ka mana cenah eta batu mustika teh bakal kapimilik teuing naon maksud da diantepkeun teh. Ngan bae meureunan bisa jadi lantaran eta careuh atawa raja careuh teh kiwari geus sumanding kana awak si Jamal. Batu mustika geus ngahiji jeung dirina si Jamal. Henteu gampang pikeun ngarebut atawa nyokot batu mustika. Kudu ngaliwatan cara sejen. Sedengkeun si Jamal sanggeus hanjat ka eta hunyur. Tacuwe manehna teh mapai-mapai sisi gawir. Kadenge suara cai walungan anu ngagulidag. Ai. Nah kumaha aja aing teh. Nah buat jadi kieu ya. Kudu lompatan kieu. Udah ku kasieun. Alah kumaha si emak pasti dedeupeun. Tapi lamun aing balik ka lembur, pasti aing teh bakal cilaka. Nya leuwih HDG. Aing teh beureun kudu nepungan Aki Samad. Aing kudu bisa martahankeun ya batu mustika. Hiji amanat anu berat. Omat Jamal, maneh kudu bisa ngajaga eta batu mustika. Najan eta batu mustika teh amanat anu berat, tapi maneh kudu satekah pola bisa ngajagana. Kade ulah nepikeun ka beunang ku si jubah hideung. Anu matak mawa mamala ku kituna gancangan kudu nepungan Aki Samad kudu ka timu kudu panggih. Nya tapi aing teh kudu ka masih careuh kudu neangan eta Aki Samad teh kapan ku aing ge acan kapanggih ya. Eta Aki Samad teh sok mindeng aya di sisieun walungan nyiar akar jeung dangdaunan. Hasok kaitu sugan we eta Aki Samad teh kabeneran keur turun ka walungan. Si Jamal teh ngagugue kana eta sora raja careuh. Laju manehna teh tuturupun turun ka sisieun walungan. Sugan we nya cenah eta Aki Samad teh kabarengan kasampak keur turun ka walungan. Euleuh mitra. Waktosna parantos teh nyekapannya. Sageula urang tunda cecer carita mustika careuh bodas dugi ka dieu urang teraskeun dina seri anu salajengna. Manganunkeun tina sadaya paratosanana apuntenna tina sadaya kakiranana. Mang saeulanan undur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.